manusia ge sarua ketika orang di universitas berbagai jurusan-jurusan nu jurusan politik nyaritakeun politik teureun, berbagai kelas nu jurusan ekonomi nyaritakeun perekonomian, anu jurusan budaya nyaritakeun budaya. Wari di dunia keur nyaritakeun Corolla macem-macem. Lamun urang nyaritakeun di Cina dengan bangga jeung takaburna Raja Xi Jinping, bener teh kita ngomong. Ya nyawa kan itu presidennya. Xi Jinping, bener teh? Siapa bener bae ngomong jeung nu bohong, jeung nu bodoh mah bener bae benernya. Xi Jinping dengan takaburnya cerita di dunia negara paling kuat, negara paling hebat, negara paling kaya di dunia dan tidak akan terkalahkan oleh negara manapun. Jadilah Cina negara adidaya, ditonjolkan rudal terbesar di dunia, diabringkan Cina. Tonton ku dunia, rudal terbesar di dunia di Cina, di sorot Amerika, Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, Timur Tengah, Indonesia nempok. Wow, gede amat. Dengan penuh ketakaburan, tidak ada negara manapun yang akan mengalahkan negara Cina. Encan bahasa, encan garing-garing acan letah nyaritakeun kos kitu. Cak Allah, aing boga rudal terkecil di dunia. Terkecil di dunia, sia terbesar di dunia, aing terkecil di dunia. Kuman. Virus ge bahasa batur, bahasa urang mah kuman. Sia masuk haju sok-sokan segala virus segala naon. Eta teh virus teh bahasa batur, bahasa urang mah kuman. Sok nyaho gigituan. Terkecil di dunia. Baheula malamun di dia aya kumanan ku kolot urang make kaca digitukeun di alam hiji-hiji. Kuman masya Allah eta binatang terkecil anu biasana nyelap di papalangkakan. Papalangkakan awewe. Tuh, jeung masya Allah. Eta kuman. Nah, ku Allah disebar. Nah, cek Allah lawan sia kuman gede, rudal terbesar, aing boga virus terkecil di dunia. Masya Allah, kuari ambalaya kaunggal negara himbasna sabodoh. Orang Amerika, orang Eropa sabodoh, tapi ieu kan himbasna ka Haji Pandi. Jadi Haji Pandi teh kuari teu bisa umroh. Mana ya Haji Pandi? Nah, ceknya aing nalangsa kuari barang aya Corolla. Aing teu bisa umroh, mangga hirup aing di dinya. Dan mantap kuari jalan neuleun beng urang we nepi samin ku aing dinya deui. Da ieu lah imbasna. Urang mau sieun kabeh ge meunang ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang mah geus nekat hirup wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi yuhyi wa yumit. Nu encan aya corona ge paeh mah paeh bae. Ketika aya corona waya hirup mah hirup bae. Perang di Irak nu teu paraeh hambalaya, perang di Suriah nu teu paraeh loba, perang di Yaman nu teu marawa hambalaya, nu perang di Yaman anu paehna di Cisoka loba, nu perang di Suriah nu paehna di Blaraja.